Ari empe keur sibuk naon Karak pada skripsi man kemarin. Atuh alhamdulillah itu tuh mah. Emang mah aduh saminggu keur nganggur ieu teh. Nah, keur job gitu bang. Nya keur sepi job makaning pangabutuh loba ieu teh. Boy gini ya. Jangan keur itu ka dia aya di dieu. Biasa. Tadi ge di dieu urang mah nya. Nongki sambil ngopai. Kopi Kopi atuh. Saragot. Nah, make jeung sarago sagala. Meuli atuh di dinya teh jiga anu teu usaha wae. Ngerakun. Pe ulah nyebutkeun teu usaha ka urang atuh. Naon kitu? Ayeuna mah urang teh jadi guru. Hah? Wah, Jadi guru? Oh, atuh. Nu bener, boy. Bener. Geus lila. Ya, aya meureun kana 5 tahun mah. kan ciri atuh pe. Oh. Terus jadi guru mah angger we kuleuheu. Odat. Ari ningali jelema teh ulah ningali casingna atuh. Ye, sanajan ka aya anak kieu, urang mah angger we guru wajib digugu jeung ditiru. Bener. Eta memang filosofina seorang guru. Bener, memang bener. Oh, kayakna mah Odat. Odat apa? James Watt. Sah atuh boy, teu apal urang mah. Ayeuna empeng. Apal teu Thomas Alva Edison? Thomas. Teu apa kamu uing Tah. Perluna ayana guru teh. Jadi maneh bakal apal ka eta jelema. Cik ayeuna dibere nu gampang ye. Nu zaman ayeuna apal Donald Trump. Saha deui atuh boy, teu apal uing mah. Perluna guru teh di dinya. Kela ye, boy kela cik. Uing dek nanya. Heeh. Ari oboy apal kapa guru Rohman. Tuh inget tuh. Terus ka Pak Haji Abbas, Wa Usep jeung Wa Dudung apal teu? Ah, teu nyaho. Ya. Jeung naon perluna eta jelema. Nya atuh ieu boy, kenalan urang cangtang tuk kenal ka oboy. Jelema teh masing-masing boga kenalan euy.